Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kingce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana di pedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun Asep maka langan ba dinten ayeuna teh urang tamatkeun nya mohon ye karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawitan. Abi Jang Asep singkiatnya singkiat ngalawan kekuatan musuh lawan atuh piraku urang eleh ku ilmu setan. Cek Bu Haja katut Nyi Imas mu ajijah Nyi Ajijah bener-bener salempang kukayaan Mama Kiai katut Asep sok sieun duanana teu mampu nungkulan kekuatan lawan nya Mama Kiai harita tembong masih gulang-guling nyekelan sirahna nu beuki nyeri nyanyautan malah tina setiap akar rambut bijil getih cek pikirna babarot harita. Cukup ku ilmu jerat pati Kiai Halimi pasti binasa sia teu kudu ngagunakeun ilmu deui anu sejen asal kaayaan manehna teu kudu benar-benar fokus ulah kabagi perhatianna ku nu sejen rasakeun sia Halimi si kurang ngajar kan orok kaya atuh nalika keur kitu bet kadenge sora maurat ujug-ujug ngajerit panjang bari kaayaan tina pundukna nyebrotkeun getih seger kulit dagingna ngaplek katara tulangna. Tobat ieung tobat aduh tolong nya ngadenge kitu mah Mbah Barod daek teu daek ngareret ka palebah maurat anu geus moyongkod awakna ka hareup beki bongkok laju saacan Mbah Barod ngarandapan hal nu teu diduga-duga harita nyempetkeun diri ngalakukeun gerakan linggis panjangna ngabalesat terus ngagabres kana dada lutung hideung anu memang harita teh datang laju nekuk punduk maurat ti tukang. Dasar bangsa ciah ulang ajar rasakeun yeuh lutung gelo lutung kulang ajar sia teh kituna teh belesat gabres jerit wae lutung ngajerit panjang awakna ngagubrag bari sakarat tapi samar-samar ti kajauhan kadenge sora awewe ngajerit panjang ieu mah sora awewe anu ngajerit. Mbah Barod teu sadar yen lutung hideung teh jelmaan genderuwo alias boros watingkir harita nu katiir ku linggis panjang terus cicing pikeun salilana sabab sukmana ngalayang ka awang-awang pikeun mulang ka nagarana ku cara kitu. Sedangkan Mbah Barod satu tas ngabaledogeun linggis kalutung harita teh manehna langsung ngagero panjang ngagubrag awakna
sarta nyekelan sirahna nu arek bitu lantaran kekuatan sorangan teh ngadon malikan kadiri sorangan katambah deui kekuatan lawan tembus puguh we atuh leuwih parna tiban nu karandapan ku mama Kiai. Aduh, kurang ajar tolongan dewek, tolongan maula, tolong. Nya, bah barod gulang-guling, dina luhur taneuh kituna humargung. Nahan kanyeri, sarta embun-embuna remes ku getih. Malah tembong tina bibir jeung celina katut irungna keluar getih kentel sedangkan mama Kiai harita kanyerina rada ngurangan sebab tuluh musuh teh malikan saterusna mama Kiai kapi dara. Sedangkan Asep tembong masih bisa nangtung kituna bari jumarig jeg panona mencerong ka badan maurat anu terus nangkuban teusik malik sarta bugang lutung hideng nu tadi katiir kulinggis babarot nya ngadadak wujudna jadi tunggul kai. Abi, ya Allah Abi, sing emut Abi, cek Bu Hajah Imas kituna. Mohon Abi, sing emut Abi teh, ye ajijah Abi ye Bu Hajah jeung Imas tangtung. Bae bari ngarasa tangtu ngarasa salempang sok inggis mama Kiai bobor kaharwiwan harita. Santri-santri katut guru sakola ngabandungan karena eta kejadian pada surti dina diantarana terus wae muru jeung ngagotong mama Kiai ka jero imah sarta ngagondeng Asep sarta ngagorotong sarta digarotong ku santri-santri anu kapiuhan akibat di babuk kumbah berod. Nya di pesantren ahlik mah din poe eta mah mungguh mata ketir warga-warga nu deket ka pesantren mah langsung pada daratang milu nyaksian bah berod jeung maurat sanajan manehna jalma jahat tapi teburung we aya warga nu nguruskeun ngan teu kurang anu munapek nguruskeun jalma jahat mah lir upama anu maksakeun. Oh, kenaon atuh nguruskeun nu kieu patut jelema teh euy. Palidkeun wae bugangna kagok. Ih, ulah kitu medale. Jalama ya ge, hayu-hayu atuh, urang purasara wae atunya. Nya maurat mah harita puguh kaayaan geus ajal pundukna gudawang katara tulang direweg lutung hideng harita sedengkeun babarod nasibna mah can puguh bakal ajal atawa moal ngan kaayaanna teh mungguh ripuh panonna bae geus terus bijilan getih. Daek tedaek warga terus nguburkeun layon maurat leuwih teu heula dina lahan pamakaman tapi dianggangkeun tinu sejen teu direndengkeun jeung kuburan nu lain sedengkeun babarod digotong cina ngagoler di tempat nu meurnah jeung bersih ngantina akibat langku lampah nu jahat harita ngajadikeun jalma loba nu cua kabah berod.
Komo warga mah anu boga sangkut paut jeung Mbah Barod harita mah mun seug taya anu ngahalangan mah bakal pada maehan pada nyacag nya ngeur ampir saminggu Mbah Barod ngaringkuk di tempatna Mama Kiai nu saeutik gedena ayeuna pulih kasehatanana sedangkeun kaayaan mah kalakah beki parna. Mama Kiai mah saeutik gedena mimiti pulih sedangkeun Mbah Barod kaayaanana kalakah paki parna beungeutna jadi bekekeng bareuh semu buruk katut panona duanana jadi rocos. Syariatna babarod teh harita kudu geus maot tapi sabaraha kali napasna ngerek ngan edas wae babarod teh hese maot. Ya kunaon nya we nya aki-aki teh hese bodar kieu nya. Bodaran wae kitu nya. Ulah toh can waktuna meureun. Da eta meureun nya boga ilmu kitu tah ilmu telu euy hese modar tah. Benar dah, matlak esok ngono kitu dalah euy. Hese pae tuh dalah euy. Nya warga Juljol daratang hayang mastikeun kumaha kaayaan Mbah Rod ayeuna. Nya antukna Mama Kiai Halimi salaku nu boga tempat jeung wewenang gancang pepeujeuh ka tiap warga nu datang. Sangkan ulah aya kumaha wani nyieun tindakan kasar sakumaha keheulna oge jeung neuteuli anu tapayus kudu ngalakukeun kitu ka jalma nu geus teu wala kaya. Jadi omatnya sakabeh warga anu datang ulah aya anu kumaha wani nyieun tindakan kasar ka Mbah Barod sakumaha keheulna oge deui nya. Teu payus ieu ngalakukeun kitu ka jalma nu geus teu walakaya nya ka hade nya. Mama Kiai oge sabenerna mah masih keneh make kursi roda can bisaeun leumpang ku suku lantaran suku katuhuna masih baal can bisa napak. Sedangkan santri-santri di pasantren anu dibabuk ku Mbah Barod diantarana terus maot lantaran sirahna tatu di jero dibabuk ku linggis teh bari numetakeun makena tenaga jero harita untung wae teu bencar si rahna. Barudak neangan sapu pare jeung cai ketan hideungnya jug wang sareatan ku mama saur mama kituna dina hiji waktu nita sabaraha pikeun nyiar sapu pare jeung cai ketan hideung mangrupa syarat cenah kahadenya ieu teh Mbah Barod supaya teu hese balik ka dituna. Pokra Mama Kiai tapi Bu Hajah mah kurang panuju pok nyarios ka Mama Kiai. Ari abi kangge naon abi jalma jahat teh dibelaan kitu tos wae atuh bi piceun ka balungan cinapaeh palid sabab Mbah Barod teu kirang-kirang kumaha atuh bi jahatna ka urang. Teu kenging nyarios kitu Umi pamali ieu pamali sabab mun urang ngantep
sarua jahatna Umi kawas Bah Barod ieu cek mama Kiai gedean tetela teu satuju kanaon nu diucapkeun ku Bu Hajah harita Bu Hajah ngadangu kitu mah jempe teu nyarita deui. Barudak santri kituna nyiar naon rupa dibutuhkeun tetela teu gampang melaan kudu datang ke tempat anggang ngajugjug ke tempat nu jauh jeung kunang ongkos kakarak harita meunang sarta mama Kiai terus diparancahan. Asep saeutik oge manehna masih nandangan tatu di jero nganteparna. Harita terus ditugaskeun pikeun ngibeungetan Bah Barod ku cai ketan jeung nyapukeun dareget dina sakujur awakna Bah Barod miceunan ilmu-ilmu hideung nu matak nyusahkeun kana maot mimiti mapai tina bujal. Terus kahandap samet dapal suku katut ramo lalaunan sanggeus beres nyingraikeun daraged kahandap laju dibalikeun deui tina bujal kaluhur ayeuna mah samet elak-elakan sarta tina embun-embunan samet elak-elakan. Kerejet Bah Barod sanggeus kitu mah tembong sukuna ka kerejetan tina sakujur badan katut bahamna ngaluarkeun haseup ipis sarta sapasang panona ngabrilak kaluhur tinggal bobodasna wungkul dituntun sina maca sahadat Bah Barod teu bisa ngedalkeun wiwirna ngadon calawak bari ngabijilkeun hiji barang nu kabeh taya oge nu nyangka bakal kitu kajadian mungguh mata kuatir jeung kaget nempokeun ka eta kaayaan. Tina ganggerongna Bah Barod bijil mangrupa kain warna bodas beureum ku getih nu kentel sarta barang sabenerna mah mangrupa lawan bodas atawa boeh nu geus dianggap pusaka pikeun hirup bisa jaya jeung yauh tina apes umurna panjang leuwih ti ratusan taun. Bah Barod ukur bisa nyebut kitu nepi ka lawon bodasna leupas kaluar kabeh tina ganggerongna bareng jeung leupasna napas anu panungtungan nya akhirna mah Bah Barod ajal satu tas keluar hiji jimat pusakana sareng tamatnya mohon alhamdulillah Asep makalangan tamat dugi ka dieu mohon alhamdulillahnya hapunten wae dina cariosanana atawa maosna nya ieu mah ukur saukur hiburan muhunnya hatur nuhun kantos ngadangukeun kasadayana atuh boh bilih kecapan mang santos
dikedalkeun nyuhunkeun dihapuntenanya mohon atuh kasaha wae hatur nuhun tos ngadangukeun mangking undur wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak